al-mudawaratu bainana wa darahum madam tapi darhim wa ardihim madam tapi ardihim. Kalakuan Kanjeng Nabi teh sok deukeut jeung jalma tong sumaona nu beungar, nu pakir, nu balangsa, nu bodoh, nu ngarti, nu awam. Kanjeng Nabi dirangkul dirahi. Tah, teu dipilih-pilih adab Kanjeng Nabi teh batur dihina-hina kana nongkok sih. Nah, lamun Allah nurunkeun cobaan tilu, hiji bakal disakeun dihina, dua bakal dilebitkeun ilmuna, amal ibadah dilebitkeun, nu katilu bakal moal bisa ngabejakeun ilmu, telas dina hatena, telas dina bibirna, leungit ilmuna. Tak ulah nanakeun anu jadi guru. Guru ulah di mana wae rek kudu leutik ulah, diajar alif-alifat, diajar Al-Qur'an. Hormati nu jadi guru, ulah dihina, ulah dienteng-enteng. Hormati kirang-kirang kan guru geus mau tah hadiahan ulah supaya ilmu ulah manfaat, ka anak awak ulah manfaat kanu jadi anak. Kila ya Rasulullah, naon nu kumaha ari kalakuan Allah, nu kumaha ari kalakuan Kanjeng Nabi, nu kumaha ari kalakuan ayeuna para wali. Sedengkeun di mana jalma teu boga kalakuan Allah, teu boga laku lampah Kanjeng Nabi, teu boga laku lampahna para wali. Palaisa malam yang indah sunnatullah, sing sok sanajan timu ngajina. Timu Jumiah timu albiah timu yakulu timu ibriti timu juara pun timu samsiah timu kurjuman timu ayeuna patul poin timu ayeuna bajuri timu ngaji 12 pan tapi teu boga kalakuan Allah, teu boga kalakuan Nabi, teu boga kalakuan para wali. Eta jalma ulah dianggap bisa ngaji, ulah anggap eta jalma teh boga ayeuna ulah ajeun teh ngaji saminggu sakali, ajeun udah ilmu saeutik kurang dipake salat, dipake tahajud, dipake duha, dipake maca Quran, kajeun saeutik teh saeutik boga kalakuan Allah, boga kalakuan Nabi, boga kalakuan para wali. Insyaallah kosmaot salamet dunya wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kumaha ari kalakuan Allah, kalakuan ayeuna Kanjeng Nabi, kalakuan ayeuna wa sunatul auliya, ma sunatul rasul, ma sunatullah, kumaha kalakuan Allah. Masuk olah cek Sayyidina Ali kin manusiri nyumputkeun rahasia. Di mana urang boga rahasia, tong sumaona karusan kagorengan ge sumput. Ulah ditembong-tembong, ulah aya katembok ku batu, ulah aya dibeja-bejakeun ka batu, ulah rek kalusan komo kagorengan batu, kagorengan awak sorangan ku urang lamun daek mabejakeun kagorengan batu sumputkeun. Kagorengan alus urang getol ibadah, loba duit, loba sagala rupa, mampu ieu kitu, sagala rupa ulah sok bebeja. Leung lamun merek mah ieu mah tiba bebeja we doang. Nyumputkeun rahasiakeun, sumputkeun ku urang. Ulah hayang ditembong-tembong ka batur. Kagorengan batur sekalipun aya nyebutkeun tutupan urang, da urang lamun sok tutupan kagorengan batur, lamun kagorengan urang sekalipun aya muka ku batur, pasti aya anu nutupan. Allah adil, urang tutupan kagorengan batur, urang gorengan tukang batur. Sekalipun aya ngomong tutupan urang, sekalipun ngomong tutupan urang, tah sekalipun aya batur anu mukakeun aya urang, mukakeun kagorengan urang, pasti aya nutupan. Sabab naon? Urang sok nutupan kagorengan eta teh kalakuan Gusti Allah. Coba lamun Allah ditohirkeun sakabeh jalma Allah halus jalma Allah. Bukti urang buktikeun si A, si B, si C kumpul ngaliung ngobrol tiluan. Ngobrol bari ngopi. Mangkat si A, si B, si C ngobrol. Naon si A mah? Gyuk. Nah, umumnya cak si C. Nega bubar kapan si C si A. Cek si C si A. Cak kemana susu gitu. Nah, tapi si A si B ngobrol goreng si C goreng dia. Tah jelema geus bukti halusna berarti goreng ka. Kumaha lamun Allah dijohirkeun di jelema halusna. Buktina eta jelema si gorengkeun berarti halus kabeh goreng. Kok jelema sok beubeuk ka goreng. Eta teh cak Kanjeng Nabi mah manehna ngabokerkeun awak manehna, ngabokerkeun ngabukakeun ka gorengan manehna. Nah, untuk bila hiji wa ma sunnatur rasul tadi ayeuna kalakuan Allah, ayeuna kumaha kalakuan Kanjeng Nabi. Qala al mudawaratu bainana wa darahum madam tapi darhim wa ardihim madam tapi ardihim. Kalakuan Kanjeng Nabi teh sok deukeut jeung jalma tong sumaona nu beungar, nu pakir, nu balangsa, nu bodoh, nu ngarti, nu awam. Kanjeng Nabi dirangkul dirahi. Tah, teu dipilih-pilih, ieu mah beungar, bunga jeung pakir mah lamun jalma deukeut jeung nu beungar, nu pakir moal ka bawah. Sok ayeuna urang deukeut jeung nu beungar, deukeut jeung lurah. Sekalipun si pakir hayang deukeut ieu kumaha? Era ayeuna kasih anu deukeut jeung nu beungar bae, hijieuna ge jeung lurah. Ka bawah teu? Henteu. Malah beda si pakir. Tapi lamun ngahiji deukeut jeung nu pakir, Rasulullah resep deukeut jeung jalma nu miskin, Rasulullah resep jeung ngahiji jeung jalma nu pakir.
Nu beunghar ka bawah cek nu boga resep aya kasih anu hijian teh jeung nu handap, hijian teh jeung nu fakir, hijian teh jeung nu miskin. Nu beunghar ka bawah arek mere supaya kanu kabagian anu fakir. Ka bawah teh tah? Ka bawah teh. Depan urang mah kadang-kadang gitu. Entong sumaona kiai, ustad, mubalik, dai, cacat-cacat masih kena urang babaturan saha, pan hayang boga babaturan ge aya pilihan mah jeung boga. Aing mah hiji bisa rumah di nu beunghar wae, aing mah ngarasa rumah sateu boga. Pan aya mah fakir mah sok gampang naon? Sok gampang rumasan. Era aing jadi siapa? Dalita, cek mah dina dalitan. Entong suka dicek batur abdi pribadi aing ngarasa teu boga mah minder. Entong batur abdi pribadi aing teu boga mah minder. Nu mata kajeng haji cepdan mah lain jelema ngarti, lain jelema ngarti hijian lain jelema nu tato kajeng deui. Yang penting urang ibadah ulah kabawakeun ku jalma anu bertato kian bala anu bertato teh kabawa ibadah. Yang penting buat teu urang ibadah ulah kabawa ari hijian mah hablum minanas di takwa Allah di hijian jeung manusia. Hablum pandititana ge hablum minallah wa hablum hablum minallah ibadah dititahkeun ku Allah urang digawe hablum minanas jelema nu kumaha we urang sok rangkul degetan sabab tok dicontohan ku Kanjeng Nabi keur budak bahasa ieu cekolot. Dan lamun masarden geus bisa ngaji kudu bisa hirup hidup mah sacara payung. Kolot teh nyontohna kana payung. Ayeuna payung dipake kudu ngarti usum hujan dipake ku kiai kaujaran teu. Ayeuna payung dipake ku waktu panas pake payung kapanasan teu. Teu ayeuna payung dipake ku budak sakola usum hujan kahujanan teu. Ayeuna payung dipake ku tukang dagang ku waktu hujan kahujanan teu. Henteu eta payung manfaat sakabeh jelema make payung. Kumaha guru menyontohana ke di mana marane balik hirup kudu sacara kecrik, hirup kudu sacara jala. Ayeuna jalma ngajala sakabeh lauk beunang. Lauk jairna, beunang dilana, beunang emasna, beunang keongna, oraina, orai kadutna, sagala rupa beunang. Dicontohan cek ayeuna cek guru teh hirup kudu sacara kecrik sabab Kanjeng Nabi sakabeh umat kaum sedaya Islam kafir ge dirangkul ku Kanjeng Nabi. Urang sok hijau mah ulah dipilih-pilih. Kulit mah haji cek dana ku ngajinan kudu tatoan, jeung tara salat, tara ngaji. Ulah sote urang ngaji jeung eta teh urang teh milu jeung manehna henteu sok. Kirang-kirang manehna kabawa darek ibadah kakak eta halus. Ilamun sakaligus ieu jelema. Ieu jelema mung ke alus gede ilamun sakaligus ku aing kieu bahaya moal dari mana. Tah lawanan tu deketan bere kopi, bere rokok, tong kudu ayeuna tong kudu diajak. Tong kudu diajak ke hidang sorangan era aing biar bae arek salat ayeuna mah era. Tah eta akhlakna Kanjeng jadi contohan ku Imam Ghazali. Imam Ghazali teh gegedug ulama tasawuf. Tah ulama tasawuf Imam Ghazali. Cek Imam Ghazali di mana ngasehatan hiji jalma tempo heula. Ilamun dinasehatan bakal narima sok langsung nasehatan. Tapi lamun cek ieu jalma teh moal langsung narima dengan cara kumaha sok ayeuna nasehatan ulah bakal langsung nasehatan bere heula. Subhanallah, bener mah kurang boleh cenah beunang hatina cenah ngeunah tah geus mainan geunah hatina geus ngarasa nyaman tong sumauna secara lemah lembut digedikan ge moal narima mah pasti moal karasaeun pasti ngarasa cobaan kata-kata Imam Ghazali sabut cek Imam Ghazali lamun ngatang nasihat jalma ayeuna tempo heula lamun narima sok langsung bahan moal pinarimaeun ayeuna ulah wakal langsung berean heula urang supaya dinaeun hatena heula. Mudah-mudahan urang sadaya dipasarkan ilmu anu manfaat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.